Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung dipayun hayu orang pajatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala nu parantos masihan rejeki sareng nikmat ka urang sadaya. Teu hilap shalawat sareng salam hayu orang pajatkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina, para sahabatna serta urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Hadirin anu dipika hormat ku simkuring, urang sadaya pasti boga keluarga nyaeta jalmi anu paling deket jeung arurang sorangan. Arurang kudu ngajaga kulawarga arurang be harmonis jeung damai. Carana bisa sagala rupa, contohna jiga tong silih paribut, gunakeun ku kapala dingin, saling pakabar-kabar rek pajauh padeukeut ge, ambe henteu ngacopot tali silaturahmi jeung sajabina. Sababaraha manfaat mun arurang sadaya boga keluarga nu harmonis nyaeta diantarana hiji ngajieun keluarga leuwih gampang ngabereskeun masalah, dua ngabantu kabeh anggota keluarga ngahargaan pendapat, tilu ngacegah keluarga boga stres. Kitu bedaran biantara kuring dina raraga ngajanten kaharmonisan keluarga. Upami dina biantara kuring aya kecep-kecep anu lapat sareng henteu pikaresep hate hadirin sadayana, kalayan sagala handap asor kuring nyungkeun hapunten pisan, teu hilap kuring ngahaturkeun nuhun pisan kana paratosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.